Berarti ibu harus datangin dulu ke rumah yang pinjam data ibu ya. Iya siap Ya, Pak. saya kasih waktu 1 minggu. Saya bakal datang lagi ke sini. Ya? Siap. Oke. Geus ieu cara nama teu beunang diampuni si ieu mah. Tiba heula dihampuran nyeun masalah wae. Ngalikeun dilabrak wae ieu nama. Cair deui 3.500.000. Aing mah rezeki nggak kemana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ada kemana ya? Oh, tanya Bu Haji tadi mangkat. Ayeuna Bu Haji, Ya hari mana kukumahan sih? kumaha naon? Kata kamari moto Bu Haji rek pake naon? Pakai bansos. Ay ngomong bansos wae. Aya debt collector nanti ka imah. Tuh bener Bu Haji. Oh, Oh, saha sih? nyata mana rumah satu foto orang pakai pinjaman online. Henteu. Ngomong teu wae. Bayar nanti itu ah. Bayar kumaha nya oge henteu urang mah. Ngomong teu nya wae tinggalikeun ku aya bejakeun ka maoda. Bu Haji mah kos kitu ah. Ya lain kos itu geus dumuk mana anu moto. Moto naon? Ya moto eta foto kos itu teh pinjaman online cenah ge. Yo Bu Haji mah kabakan wae ah, datang-datang kabakan wae ah. Hirup teh boga HP teh pake teh bener wae. Ih, pede banget. Ya lain pede-pede hirup teh keun tinggalikeun ku aing dibawa ka desa dah sok. Sugue. Ya tinggali ku aing diriungkeun jeung maoda-odana. Hei, datang-datang ngomelannya haji-haji ah. Ya wae. Blok ah. Si ibu numpang tanya, Iya. kalau rumahnya ibu Iis di mana ya? Emang nek naon nanya ke si Is, Pak? Saya mau menagih utang. Utang emang Ya. isaha? Saya DC ibu, DC naon? debt collector ibu. Oh, emang si Is cokot motor? Tuh oke. Ini ada tagihan uang ibu. Kalau boleh tahu di mana rumahnya ya ibu, jangan banyak tanya ya bu ya. Oh, eta si Bapak mah galak banget. Ku aing mau dibejaan dah. Saya cuma nanya ibu, saya nanya ke ibu. Ibu kalau nggak tahu ya udah, kalau tahu saya kasih tahu. Tuh di situ tuh imahna. Di mana? Tuh dari itu teh angan we. Gas gening gelis-gelis. Nya olah Colek. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Salam. Kenapa, Ji? Terus tanya. Apakah benar ini dengan Ibu Iis? Iya, betul. Ya, saya DC dari Karawang, Ibu. Mau menagih hutang. Hutang? Hutang Iya. apa, Pak? Hutang uang sebesar 1 juta. Saya nggak pernah ngehutang, Pak. Tapi ini benar atas nama Ibu Iis. Iya, betul. Nah, saya liatin buktinya ya. Nih, apakah ini benar dengan foto Ibu Iis? Iya, tapi saya nggak pernah ngehutang. Tapi ini datanya udah masuk, Ibu.
Gimana? Tetangga saya yang ngambil foto itu mah Pak. Kemarin Ibu Haji, sekarang Ibu Tetangganya siapa sih? Ada tetangga saya, teman. Saya emang nggak mau tahu, pokoknya hari ini harus bayar. Tapi saya nggak punya uang Pak. Ya, saya emang nggak mau tahu, ini gimana ini? Saya mau minta tempo dulu ya, boleh? Buat konfirmasi ke orangnya. Saya kasih tempo 3 hari, nanti saya bakal kesini lagi, sekalian mau nagih utang ke si Ibu Haji, ya? Iya, iya. Ya udah, permisi. Teu hidang sih, yang mameren kamari aing keur dipoto teh nya. Aing mah nyaho pikitun embung aing ah. Iya betul sekali. Iya betul banget. Saya sampai bingung Pak. Kedatangin ke satu-satu rumah, semuanya tidak ada yang ngaku. Katanya ada orang yang pinjam nama dia Pak. Iya betul Pak. Saya pun juga bingung Pak. Gimana ini Pak? Ya mungkin nanti minggu depan saya bakal balik lagi buat nagihan. Iya betul Pak. Betul sekali Pak. Iya. Oke kalau gitu Pak. Oke baik. Oke. Gimana ini? Susah bener ya. Ini saya yang bodoh apa masyarakat yang pintar? Mungkin saya yang bodoh. Aing ge ka Bu Haji nanyakeun sugan bener. Kumaha urusan aing teu boga hutang ditatagih. Permisi Bu. Nah dua sih Pak, pan si isi dinya ke bejaan, kadia deui. Ini Ibu yang tadi? Heeh, ke bejaan si isi dinya si Iis, imahna. Iya, Ibu Isnya udah ketemu. Sekarang Teh kawan ka dieu. giliran yang namanya Ibu Bella. Oh, bansosnya. Heeh, kemarin ku si iem Pak dietakeun bansos. Hayu teu Pak kadieu Pak menang bansos mah dieu. Hayu. Bansos si aing menang ya. Sebentar Ibu. Saya bukan petugas bansos Bu. Terus naon ka dieu? Saya kan tadi udah bilang. Naon? Saya DC Ibu. DC naon Pak? Urang mah teu boga motor teu nyopot oge kudu dicopot deui. Bukan Ibu, ini pinjaman uang Ibu. Duit naon? Sebentar Ibu, saya kasih fotonya. Apakah ini benar dengan Ibu Bella? Nyata mah foto urang di jeung si Iem di dieu. Cek si Iem menang bansos. Si Iem siapa? Anak Maoda. Kemarin nagih ke Ibu Haji katanya tetangganya yang Si Iem usil. cenah ngomong kieu ke dipoto heula ke menang bansos. Terus tadi saya ke Ibu Iis, katanya juga tetangganya. Ini sebenarnya kenapa? Ada apa ini? Nyaho teuy tanya ka si Iem ka ditu. Urang mah teh nyaho teh boga HP. Hati-hati Ibu. Ibu sudah disalahgunakan sama orang itu Ibu. Si Iem Ya mungkin itu orangnya Bu. nyanggeus ka ditu we Pak teh yang Pak ka si Iem Pak. Wing mah teh nyaho naon Pak. Wing mah teu boga duit, ditagih geng, teu boga duit. Ya saya emang nggak mau tahu Ibu. Ibu harus bayar. Kumaha sih si Siapapun Iem itu mah? orangnya, kan Ibu yang ada di data ini Ibu. Ayo ka si Iem yuk ka ditu yuk. Ya udah, saya antar ke si Iem Hayu itu. ka Maoda hayu. Hayu Pak, hayu. Ayo ditu ka si Iem. Di mana Bu rumahnya? Ayo kali itu ke tukangan Bu Haji, hayu. Anta si iem kagiur pinjaman online. Dapugu di lembur hararese boro-boro ucak kecok galede. Tak kecok saeutik ge lapur. Haji, Oh, nautis. kamari aya ieu teu? Aya jelema nu nagihan ka dieu ACC. Oh, aya debt collector di pinjaman online. Aran urang dipake si iem. Tadi ge aya urang mau pinjem duit da. Urang kamari langsung dilabrak ka ditu ka imana. Ingat-ingat teh si ieu anu ngotokeun urang. Ya, geus dumuk eta mah. Labrak ka ditu deui kuman. Aya teu
tuh jeung baji enggak sih. Nyanggeus ku aji mah kamari. Heeh, urang ya kasih heula nya. Kaditu kuman. Ayo. Si ieu mah maju doae. Urang dilabrak kayak doae nu ngalabrak kayu emang moal eureun-eureun nyeun masalah teh. Mak. Mana si Iem? Si Iem. Heeh. Alado gua ya kieu mah si Iem mah. Naon kitu Neng? Eta urang nanyakeun kamari kan si Iem nyokot foto urang. Heeh. Ayeuna teh anu nagih ka imah, majar teh ACC cenah aing mengerti ge henteu. Oh, terus non masalahnya jeung si Iem? Si Iem anu ngadaftarkeun teh, Mak. Oh, teu hidang geuningan. Maksudna kumaha si Mama teu ngarti da, Neng? Jadi kieu si Iem teh motokeun urang, Mak. Heeh. Cenah majar teh rek menang bansos, nya urang daek. Heeh. Hari kitu teh jiga nama ieu teh pinjaman online teh, Mak. Terus pakai atas nama Neng Iis. Foto urang atas nama urang, alamat urang. Kutu hidungnya budak teh nya. Pantesan Neng ya kamari teh menang duit manehna teh atoh di dieu cenah. Cair majar teh pinjaman uangna cair cenah. Eta si Bella Ibu Haji geuningan nyebutan teh. Tapi ini ke rumah saeun. Eta teh. Heeh. Ya tuh jelema aja ti isuk da mangkat ti poek-poek oge geus mangkat ka ditu. Ka mana meureun? Jangan Kembeng ge balik Neng. Engke dibejakeun ku emaknya lamun balik. Atuh geus urang balik heula nya. Heeh. Kebejakeun ka si Iem nya teh. Heeh. Terus nyeun masalah di wae meureun si ieu mah. Ampun tingan. Hah? Oh, Bella, mana rekaman eta jeung si bapak-bapak ieu? Tah ditagih hutang ku si bapak, urang teh nyaho naon pengen tagih wae. Heeh, tadi kan lagi ka urang. Nya Sebentar, eta, ya. Ceis banyak foto. Foto aing di dinya. Pagawean si Iem meureun kamari urang ge dipoto ku si Iem. Sebentar, ini gimana ceritanya sih Ibu? Ye, kamar teh si Iem teh ngomong kieu, cenah bela-bela maneh hayang menang bansos tuh, ngomong kitu sia Ceis. Ha emang kunaon yang hayang Iem, cek urang teh kitu. Ieu kadi cenah tah. Foto heula banget maneh. Ya urang daek titah kicep-kicep, titah kieu-kieu Ceis. Nah, berarti data diri ibu-ibu semua di sini disalahgunakan. Hati-hati, Bu. Salah gunakeun naon eta hutang? Iya, berarti Ceis geus di mana? Terus di mana si Iem? Oh, si Iem nah. Mana teh ka mana ka ditunya? Tah, ngatur cenah titah ka imana. Percuma Anya eueuh. ambo aya balik deui aya ah. Udah titah kasih Iem anak gini Nah, Ceis. bapak kasih Iem Nah, kali itu aya mau da ieu ah, ayo saya kan nggak tahu rumahnya Ibu. Yuk ah. Woi, Bu. Mana ini? Bingung saya, oi. Rezeki mati mana we? Kebeli Mas Bintang Porem. Aduh, pasti tetangga para ranas dah Mas aing rembel. Pas beli baju gaun mau arah-arah halus. Jeung keundangan. Sia geuning kepanggih. Sia atas di mana ya? Kepo deh urusan batur teh. Sia eta balanja meuni lobang kitu masalah duit nang ladang likuannya. Sembarangan wae nya nipuan ka saha nu ditipuan ku urang. Itu tadi aya nu nagih ka imah aing Iem Saha nu nagih sih biis. Teu nyaho nya lalaki, majar teh aing boga hutang cenah. Nu nganjang meureun tah bali nu nagih. Si Bella sia kamari dipoto ku sia aing ge sarua dipoto ku sia di dieu teh Eta mah foto jeung bansos. bansos ngomong we sia eta geuning sia geurang rembel Ieu mah usaha aing lah tuh. Sia puku ge meureun tadi aing ka imah sia eueuh. Nah tadi mah belanja, tas di Alfa, terus ka mall, terus ka Plaza, terus ka toko emas. Duit di mana sih ayo? Kepo deh geus urang moal layanan anu teu penting urang ieu heula milihan gaun heula jeung kaundangan. Mam sia kayak ku si Bella sia dicekek sia. Kuntilanak kali dicekek Iya. Mana tas si mana?
Tas di mall Bu Haji. Astagfirullah. Gitu marahnya. Banget aing pakai nginjem pakai beli emas. Kunaon si Bu Haji mah sewot wae ka urang teh. Ya lain gitu ngira kenaran urang tara ujam pinjam pinjaman online. Oh, pinjaman online naon? Tingalikeun ke deungek wae diriungkeun jeung DC na da. Ah, Bu Haji mah si wae kawin Ya lain gitu mending kangeunaan hirup teh. Tingalikeun isukan mah ku aing rek diriungkeun kabeh. Debt kolektorna sagala beungeut nu sejen nu diarinjeuman. Jelemana rek diriungkeun jeung Nini Oda sagala. Kosi itu hirupna teh nyieun wae masalah. Padahal tetangga teh kurang kumaha balageurna ka manehna teh butuh nanaon bere nginjem boh beasna boh dengan sanguna boh sagala rupana hirup dengan nyieun masalah wae rek iraha insafna si iem teh ampun. Tas meuli emas bintang porem. Hargana teh naik 15.000 ayeuna mah geuning Tapi emasna halus da mengkilap. Tas ngaborong baju, ieu jeung ka undangan muat teu nya ieu baju teh. Kitu we. Heh, mah, kunaon sih? Boga duit teh kitu we nya ladang nipuan batur. Sia teh. Tipuan sa si mak. Nya itu si Ista aya ka dieu. Arek naon sih ka dieu? Nyarek ngalabrak sia. Cuma ka situ dedengnya we mama Naon terus eta ye dengekeun ieu ladang ti mana emas teh idam. ieu mah menang pencairan. Maja teh sia popotoan cenah ge. Popotoan naon si mak teh? Ya itu si Is dipoto cenah. Pake tandon ku sia. Tandon naon mah teh anu kitu didenge. Itu nyarang otaing. Geus kurang cara rape tas di mall Rek molor. Kodong ge anu nagih deui wae.